urang nu mantak ngaji ge kuari supaya mata hate urang bentak abeh urang nempo kana alam gaib lantaran ieu kuari jelema nu dideuleunan nu zahir bae nu gaib teu pernah dideul sakalina neuleun nu gaib kuntianak ieu urang mah neuleun nu gaib sabada urang maot impleng ku mata hate urang bakal kumaha ieu diri urang impleng kurang ketika orang dihudangkeun ti kubur digiring ka mahsyar nangtung ribuan tahun impleng urang bakalna ketika ditimbang amal ngagilek kakatuhu amal bagus apakah kakenca impleng ketika orang ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim impleng kurang ngagelok atau moal diri orang tah kena ngaimpleng ka alam eta mantak urang daek ngaji ge kuari teh kuari hayang bentak mata hate urang ngaji bae ge teu daek bentak-bentak komo nu teu ngaji di lembula siang ngaji bae jasa kitu bae mending aing teu salat ge teu ngaji ieu atuh majeuna atuh sia majang beuleum ge sokarlah orang mah terus bae ieu ngaji bae teh rek bentak-bentak sebab beda-beda kan maksud ngaji ge aya anu besi aya nu nagih aya nu deuk bobogohan bae aya nu geus kolingan jeung tukang sate macem-macem ieu ngaji tapi lolobana mah tetep anu lempeng kadeuleuh ngaji teh lah cenah ieu mah karena Allah we ngaji rek ngarti teu ngarti nu penting masuk ka majelis diuk reup anggap omongan kiai teh obat tidur sabodo sia teh nah iya supaya benta mata hate ngimpleng ka alam nupi bakalin urang ti alam arwah bakal ka alam akhirat mampir heula di sepatan sakitu doa di Cikupa di Belaraja mampir urang aya anu 10 20 50 aya anu 70 tahun mampirna urang ke urang bakal balik ke asli deui Masya Allah anu bakal ngabaturan urang di alam kubur teh aya eueuh babaturan urang di partai mun urang pae bakal milu ka kuburan jejadis najis babaturan orang di PNS termasuk bupati lamun orang paeh padahal orang kesayangan bupati daekeun bupati ngebaturan orang moal cok bupati aing ngebaturan sia teu hayang mani ngebaturan orang Lampung teu daek bos orang moal daekeun pamajikan orang nu ku urang dipake kanya ajeng kadede urang paeh daekeun ngabaturan urang di kuburan moal saha tuh nu bakal ngabaturan urang nu bakal ngabaturan urang salat urang puasa urang zakat urang haji urang ngaji tah diuk haju teh kesangan panas eta bakal ngabaturan urang di kuburan ngaji natis teu bagus
lamun panas bodedeg di ditu nampakan bede urang di jero kuburan. Waalaikumsalam bisa ya kalau sok saha-saha keke asa teu wawi mun ye teu jadi cilongo kapanasan teh ieu kula wah aing kaduhung teh di tengah sawah keur ieu ngaji. Masyaallah makin masyaqat makin gede tah ieu urang keur neangan pibatureun urang jang di jero kubur. Di jero kubur teh lamun ngabaturan salat puasa zakat haji ngaji sedekah ngeunah lamun ngabaturanana mabok zina maling korupsi ngabohong hasud sombong wah cilaka geus bentakeun mata hate urang abeh urang balik ka alam kubur geus kabayang kuarina teu kaget. Ieu mah deuk nyaritakeun tentang harta milik jelema murtad. Lamun kamari jelema murtad panggil ku nagara integrasi adili mun bener-bener nyana tobat aman lamun nyana teu tobat bunuh aman di negara. Masya Allah Masya Allah tah ngeunaheun guari urang lamun dijalaksanakeun model kos kitungan moal di Indonesia mah. Wow, awal kan? Ongel. Boga maksud gencan DPR ge boga maksud gencan ke arah eta encan. Boro-boro ke arah eta urusan jilbab bae can anggeus datang ka kuari. Disebut bodoh jasa rakola. Disebut ku urang pinter jatah anggeus-anggeus yen hukum jilbab bae ge. Ngahukumanna make hukum akal moal anggeus. Namun ngahukumanna make hukum Al-Qur'anul Karim selesai beres ngan kulantaran di urang mah nagarana penuh pertimbangan sebab lain negara Islam ieu teh geus anggeus moal geus kabeh deuk dijieun deui ke bela negara wabeh kita siap untuk memperjuangkan negara. Ngomong mangeunah nyana bae lanat nu bener memperjuangkeun negara ulah maling urang dikeuseuh-keuseuhkeun ti bela negara pae ge kajeun cenah rakyat ieu ai nyana memaling terus korupsi terus mun deukeut bade soekeun ku aing beungeut nyana teu geus kos kitu di negara urang tuh urang jadi korban lah kajeun geus kumaha nyana bae. Jadi dunia memal kebal ieu kayak di akhirat orang isin-isin nu kuari make kenong ieu. Nah, ini yang dulu di sini ada kenongnya ya. Iya, yang sini pakai balok kan? Sini lu atasan gua laporin sama malaikat lu. Lu nggak jujur dulu lu, kerasa sama gua. Gua kan rakyat. Gua yang ngerasain, lu enak-enak aja di sono. Gua di kampung, dagang telur juga gua hancur melulu. Silo. Gua bisa kuku bangkit. Kuari mau orang ngomong gitu pacar lalagan. Pacar lalagan kunyan kajen orang mau ngajin ngaji lagi jelema rakyat leutik ieu. Jadi DPR materikeun ngaji ka dieu masieun. Aing mah cenah DPR digaji ka ditu aing mah lain ngaji cari-carekan bae ku Ki Uci cenah. Eta emang sih macarekaneun. Bung ya macam mana lah mau ngaji lo setangan gue sih kiai saja lah setangan ngaji sia ka ditu di pendopo datang ka bentag hak mata hati sia tek celi aing tah bacana sombong amat saya aing mah sekali-sekali emang sombong aing mah emang ngaji kumaha gitu
berpolitik kudu ahli politik, berekonomi numawana kudu ahli ekonomi, ngaji kudu ahli Allah. Ngaji ku sia jelema nu hayang amplop datang ke bel, datang ke bener bae bego ujianna sia. Kumaha sih cenah kieu aing kitu bae gitu. Si eta ge ngaji can pugu. Lu di luar teh jauh naon cenah eta. Urang bae mah nya. Urusan harta kuarieu Zain murtad kan nyana teh dibunuh lamun terus murtad. Lamun nyana dibunuh kan ketika nyana paeh teh aya titinggal. Aya harta memeh murtad, aya harta di jero murtad. Nah, maganing Ki Zaid teh wow, hartana sugih jasa. Sawahna di Karawang sababaraha bau. Di Subang ratusan bau. Di Pandeglang buararau. Jadi sawahna geus pokona teu kahitung, aya sugih jasa. Di Jakarta hotel nusaha nyaho kaeta Ki Zaid pae murtad aya harta memeh murtad nyana usaha boga sawah boga pabrik boga hotel na ieu hartana ieu kumaha ieu tah asal nyaritakeun harta we asa deuk ka urang bae ieu suan kabagian ieu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Hasanuddin bin Haji Maisan, Kampung Rawa Badak, Paku Haji. Oh Masya Allah, kepada saudara dan keluarga almarhum mohon segera pulang. Masya Allah Kiai Haji Hasanuddin ya. Ka para keluarga ya keluarga Kiai Haji sudah Hasanuddin Rawa Badak segera pulang. Lah cenah paeh mah paeh bae aing mendek di dieu basa bodoh. Mun kunaon sih moal balik mun kitu mah aing baliknya hirup deui. Tetep balik keluarga lamun aya nu maot utamakeun boro-boro maot gering ge gering ngaji jeung nungguan nu gering ganjaranna gedean nungguan nu gering. Urang boga emak cek mah urang teh sia di dieu bae lah aing keung ieu muriang ieu lamun usia aya sia mah deres bae sedengkeun poe Jumat gugur Jumat. Urang maningan nungguan emak wae Jumat teu. Jeruk loba. Masya Allah. Jadi sekali deui mun aya dulur urang nu maot termasuk tetangga guru segera boro-boro maot muriang layak. Di mana cenah Kiai dalilna tah kabeneran ye. Patali jeung nu maot sia mah pan sok ajuh hayang dalil bae. Dipake tilok dalil melulu. Musa Gusti Allah aing neundeun bulan di hate sia. Eta bahasa Taurat. Hartina cahaya di hati sia eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing nang aing teh jadi tetangga sia Musa nyatu sia jeung aing seakan-akan aing teh sahabat sia mantap jasa ta Allah ka Gusti Kakang Musa tapi lamun aing gering sia tilok ngalayan cek Kangjeng Nabi Musa ka mana ngalayan
sarua Kangjeng Nabi Musa ge teu paham. Nya ka Gunung Tursina ngadoa Gusti di dada abdi aya bulan yakna cahaya abdi nyaho ka Gusti ku cahaya Gusti nuduhkeun jelema ku cahaya Gusti jadi titah ku Gusti tapi cak Gusti lamun Gusti muriang abdi kudu ngalayat teu paham ku abdi urang teu paham boro-boro urang nya teu paham aya deui bareng balik ka imah Musa di dada sia di kolbu sia aing nenen bulan yakni cahaya eta teh cahaya aing sia nyaho ka aing ku cahaya aing nang aing sia titah dakwah ku cahaya aing nang aing sehingga cahaya-cahaya aing teh bisa nyaangan makhluk-makhluk aing kulantaran sia nang aing tapi ketika aing muriang sia terek ngalayan ka aing waduh cek Kangjeng Nabi Musa masa si pangeran geri ya gara-gara ieu teh jadi inget tah gara-gara innalillahi wa inna ilaihi raji'un tah ka Gunung Tursina deui unjukan Gusti teu paham abdi hiji teu paham masa Gusti muriang atuh lamun Gusti muriang ieu nagara kumaha amruk kahiji kadua abdi ngalayan ka Gusti mun muriang ka mana di mana Gusti di mana teu paham abdi balik ka ieu Musa wah aya di baca aing dicarekan aing nenden bulan lihat sia yana cahaya aing caang teh sia ku cahaya aing nyaho ka aing ku cahaya aing sia dakwah ngadawahan umat ku cahaya aing cacak-cacak teu boga cahaya aing dia moal bisa dakwah sia teh seakan-akan sobat aing tatangga aing menyatu aing jeung sia tapi ketika aing gering sia teu rek ngalayan ka aing tuh cak Musa kitu deui bae teu paham aing cak ka Gunung Tursina deui ya Allah ya Rabbi tetep panjana mah teu bisa nafsiran sorangan Nabi memang urang mah moal cenah ieu mang naon kula ngimpi naon ngimpi nyunyuhun kasur tak kumaha artina nyandung sia urang mah babahi bae nuduh nyandung segala naon sakaya urang tafsir teh ya teu ilham naon ulah sok tuduh-tuduhna tungtungna nyana nu lain nyandungi nyandung ulah ya mun teh Kangjeng Nabi Musa makan nungguan wahyu tetap ka Gunung Tursina Gusti abdi teu paham ketika Gusti gering Gusti muriang abdi tita ngalayat ka mana oh Musa hamba aing anu selalu taat ka aing peuting hudang tahajud ka aing beurang zikir ka aing kemudian nyana muriang eta aing layad ku sia mun sia hayang ngalayat aing layad hamba aing ahli aing nu taat ka aing muriang eta aing Masya Allah tara Kangjeng Nabi Musa kaharti nuhun Gusti lain jang Kangjeng Nabi Musa jang urang Kangjeng Nabi Musa nama geus paham ye si Udin urang Jati can paham si Junaid urang Cikupa teu paham tah jang si eta mangkeluk eta Kiai di sisi imah gering tedekeun ngalayat embung kapanggih jeung Allah. Ustad gitu gering tedek ngalayat embung kapanggih jeung Allah. Guru urang gering tuh di rumah sakit embung ngalayat embung kapanggih jeung hayang kapanggih jeung Allah ketika aya ahli Allah gering layat. Kapanggih urang jeung Allah. Waalaikum Allah. Sia mah dasar kudu dipantaukeun huluna meureun. Kaji teh angel kabisa siapa kitu mah lulu wah ya Allah ya sekene lain kitu ketika aya hamba aing nu lain ahli aing layad ku sia
cuman tafakuran jeung jauhan. Lamun aya lain ahli Allah layad dulur urang gering layad tafakuran. Artina tafakur teh ge jatilok salat ge horeng gering mah gering bae nya. Tah tafakuran tah asana ye asana. Lamun aing caranya na teh salat aju gering aju paeh sieun aing mah tah kos kitu. Aju rada jauh cicingna ulah deket teuing beus tepak. Ya itu geus kos kitu titahna ka Kangjeng Nabi Musa deui kumaha tuh. Urang mah ai ka lurah, ai ka bupati, beuh sono jasa. Beuh hayang dibere burung. Ai giliran we ka kiai lah kiai ye. Sapira kiai tukang nyarekanan aing. Pae ge kajeun. Hehe ka bupati beuh mumule. Lantaran nya sok merean order bae proyek ieu proyek itu proyek itu. Bakal dihijikeun ke di akhirat satu bendera Golkar. Dikamanakeun teh bendera Golkar diiring ka ditu. Ka mana cenah kieu ulah loba omong. Geus parahan teh mah kabehan ge. Ka surga apa ka neraka ulah loba omong. Semusuk kajuan ti kos kitu atuh. Rarasaan sia ka mana eta. Eta gara-gara ieu teh innalillahi wa inna ilaihi nu maotna kiai geus mah karajan keur ngaji balik sebab naon di ditu seakan-akan hamba Allah aya Allahan geus ngalayat ka ditu di dieu mah ngaji can puguh nyana bareng jeung Allah buat teuing jeung tukang sate jeung tukang wudu jeung macem-macem di ditu geus jelas tuh gambaranana supaya orang cinta ke ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Komo nya kiai, nya ustad, nya dulur urang atau nya tetangga utamakan. Wa fi zawali milki an mali biha aqwalun zain murtad kemudian manehana di sidang setelah di sidang tetep bae teu kena sufi Islam bunuh ae ulah dihijikeun ka kuburan jeung kuburan muslim ulah jeung kuburan mukmin ulah eta mah geus we kuburanna kuburan para murtadin ieu harta leuh wa fi zawalim milkihi eta tetep dina leungit hartaan malik tina harta dina leungit milikna tina hartana anu hasil meme murtad atawa dijerokeun murtad ieu aya sababaraha kaum azharuha kal nupang zuhir-zuhirna in halaka murtadad lamun nyana maut murtadan murtad bana zawaluhu biha nyatalah harta na leungit ku sebab ridha leungit hartana artinya leungit milik berarti kan henteu bisa diwaris ku ahli waris teu bisa zain maut murtad kemudian boga pamajikan boga anak teu ngawaris dia beda agama leungit kamilikanana kulantaran leungit harta diserahkeun ka negara urus ku negara jadi harta jadi ikan di Baitul Mal harta sebab naon teu bisa diwaris. Masya Allah lamun kuari dibikeun ka negara dibawa ke kabupaten diteuneun di Baitul Mal Baitul Mal di negara orang kan Baitul Mal aya bank APBD Baitul Mal di urang aya ge bas
Baitul Mal sebab lain negara Islam ulah dibikin ke negara tuh namun dibikin ke negara atuh perebut gaur limu satu di situ ulah kumaha balikeun ketika eueuh nu ngurus di negara balikeun jang harta umum syiar agama Allah masjid majelis taklim pondok pesantren kadinya gampang terus jelema mah teu boga anak teu boga pamajikan teu boga dulur teu boga incu teu boga emak teu boga bapa sedangkeun hartana sugih eta kan kudu dibikeun ka negara ada subeung ka Baitul Mal nagarana eueuh Baitul Malan kumaha eta urus urang tasarrufkeun ka masjid ka majelis taklim pondok pesantren bisi di lembur aya nu maot teu boga pamajikan teu boga anak teu boga bapa teu boga emak teu boga dulur nah ieu hartana ulah dikamamanakeun bawa ka kula depan kayak gitu ulah lu ngomong ya pokona kayak aja gua kieu dik di kamar gua maing bae eta mah wah cenah kieu jadi kos gitu emang kos gitu aing mah atuh beres lain pokoknya atur jang syiar agama mun zain murtad kemudian dipanggil ku negara kemudian nyana diintegrasi kita tobat kita asup Islam deui maca 2 kalimat syahadat ternyata daekeun wa in aslama lamun nyana asup Islam deui bana annahu lam yazul nyata hartana teu leungit tuh ka urusan harta-harta diatur geus agus nu tinggalin nu tinggalin mandak al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama urang lamun aya masalah naon buka Al-Qur'an aya masalah naon buka hadis Bukhari aya masalah naon buka Muslim aya masalah naon buka Sunan Nabi Daud eta kan terjemahan Al-Qur'an ngaranna hadis Kangjeng Nabi urang ayeuna aya masalah naon buka Sunan Nasai sok buka aya kabeh moal datang ka henteu kajawab moal masalah kabeh jauh ti Kangjeng Nabi datang ka ayeuna 14 abad geus kajawab masalah kitu cangkok jantung jauh geus kajawab dina kitab geus araya kabeh masalah donor mata donor jantung donor berbagai donor geus kajawab naon atuh nu teu kajawab baheula mah urang nyaritakeun tentang masa si aya lalaki bogoh ka lalaki lesbi ngaranna masa si aya awewe bogoh ka awewe lesbi homo lamun homo lalaki bogoh ka lalaki homo seksual lamun awewe bogoh ka awewe lesbi ngaranna keur ieu mah urang keur leutik keneh kula ngadenge surah abah dina kitab teh nyurah eta maknya si lalaki bogoh ka lalaki ih nanaonan masa lalaki bogoh ka lalaki deuk kumaha membelaina waduh atuh masa lalaki bogoh ka lalaki hareuras atuh heuras atuh komo aki-aki mah nya heuras nya amban lain deui pan aki-aki atuh lain deui jeung toket teh 12 teh masa si aya lalaki boga kula mikiran we ngaji ari teh ngaji di almarhum nyurahkeun eta masa si lalaki bogoh ka lalaki masa si awewe bogoh ka awewe iya Karim yo tahun 90 tahun 2000 ambalaya kuari keur hanya di kalangan-kalangan kitu elit lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe kuari ambalaya diketos aya diputat aya Cikupa aya Balaraja aya
unggal kecamatan aya anu lesbi aya anu homoseksual mantak di Perancis mah kitu mohon ke parlemen supaya lalaki disahkeun kawin jeung lalaki sabaraha tahun eta teh memohon karena lobana di Perancis naon kita tambah deui di Jerman tambah deui di Belanda tambah deui di Inggris akhirnya disahkeun di Eropa mah sah lalaki kawin ka lalaki urang mah masih aneh keneh eta pada tahun 92 nah kuari mah di urang geus aya nu usulkan ka DPR mohon disahkan lalaki kawin jeung lalaki awewe kawin jeung awewe engke kumaha ngawalianana bingung aing mah bingung aing mah teh lalaki kawin lalaki tah ieu masalahna teh kumaha geus selesai baheula dibahas ku Kanjeng Nabi diterjemahkeun ku para sahabat geus diijmakeun ku para ulama teu aya bingung-bingung kajenting lalaki hayang kawin jeung lalaki teu sah masa ngadu anggar engkena kumaha sih teu sah tetep bae teu sah lalaki kawin ka lalaki masyaallah geus anggeus eta mah siksa eta mah bagian daripada siksa kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam aya di negara urang kuat Gusti na'udzubillah min dzalik wa min dzalik aya dina tukilan kitab Jawa teh poho ngaran kitabna lamun aya jelema kana homoseksual atawa lesbi wayahna sekep eta budak di jero kamar sekep di kamar kunci beda dahar beda kajen ngising kiikeun di dinya geus lamun aya kamar nu aya WC kan ngeunangin sekep 40 poe ulah keuna campur jeung jelema sebab lamun satuntung campur bae terus bae kitu bae moal cager sekep 40 poe di jero komo anyar-anyar mah wajen teh korban nyana misalnya boga aktivitas di pabrik nyana boga aktivitas misalnya di kantor nyana boga aktivitas misalnya atuh ayeuna mah di toko kajen korban aktivitas asupkeun ka kamar kunci 40 poe kaluarkeun 40 poe keur berbeda lain deui pemikiran masih keneh asupkeun deui cager kana yang cager nya nyana gengke geus cager mah alhamdulillah ka urang eta makan meronta nafsuna duit dikurang asupkeun ka kamar cek geus komo lamun haju urang nyadar diri mah cicing bae di jero kamar sorangan ulah nyampur-nyampur jeung jelema 40 poe insyaallah penyakit eta mah teh nya walal aqwali yuqba min hudainun lazimahu qabla Zaid waktu keur meme murtad boga hutang Zaid meme murtad boga hutang ka Ki Khalid 10 juta kemudian gua Ki Zaid murtad panggil ku negara adili kita tobat tadaekeun bunuh kan nyana boga hutang tak 10 juta kumaha sedangkan kan leungit milikna wa alal aqwal yuqda minhu netepan kana sababaraha kaul ieu teh kapan urusanana tadi aqwalun loba kaul kahiji kaul kada kaul katilu nah kaul kahiji tawakuf kaul kadua innalaka kaul katilu in asama dan lain sebagainya nah ieu nuturkeun sakumaha ieu kaul yuqda minhu dainun lazimahu qabla Zaid boga hutang memeh murtad 10 juta bisa dibayarkeun make duit nu eta jang mayar hutang mau masalah yunfaqu alaihi minhu bisa dinapakakeun tina harta eta wal asahu yazamuhu gurmu itlafihi biya wal asahu wallahu a'lam bissawab.